Aduh, alhamdulillahnya bukti saya lumayan dan arama saya ya. Alhamdulillah pisan sumberin biasa dengan dirinya mulaikan tadi gitunya. Alhamdulillah di nawang ieu atuh sumberin satara acara mendalkeun calon kata sunnah nu langsung dilulugan hubungan jantung semangat kanca dan juga atur sesebul geus sumari nuhunnya anu ditawarin ga para arab haleuh nya sumberin mah dicoba deui mah kitu tah. Atuh satara acara pribados ngalajenkeun hiburanana hapunten pisan ka ketua-ketua di dieu nya atuh ka beri kagumulungan ka ditu kadenge ka dieu meuligane dia tepeti hapunten pisan ka warga-warga anu aya di bangunan Batu Karut nya. Tah gitu. Alhamdulillah musim beuring ya aya juru kawin nu paling saudara paling kencangnya bade di kirungan anu saudara anu pamundut kirung teh 1 2 3 4 tadi ngaharewas bojong cenah saudara hoyong nu panglakukeun kirung. Tah gitu. Atuh satara cenah disembeuring nyerang ngahibur heula jadi tatar Sunda dina seni talung anu di luar tukang darso tukang jantung atau alhamdulillah kayaknya najwa oktavian masih kena makarangan dan jadi tukang bohong. Nah alhamdulillah pisannya iya hoyong pisannya jadi tukang bohong tuh coba Teh Eli coba kan dia alhamdulillah sembari kayaknya sampai ke 1000 kawan-kawan anu aya di bangunan Batu Karut atau di Gunung Bulet bisa aya sambutan-sambutan di kepala desa. Namun alhamdulillah bisanya kepala desa ge jeung sumbeuri teh sanes saha baraya sadayana distrogenya nunya moal yang lebih deui tah kitu nya jeung lurah jeung naon-naon paraoskeun deui urang Cimareme tah geus terangkeun ka sumbeurinya tah gitu. Alhamdulillah pisan mangga di atas bisi aya sambutan-sambutan anu bade ngawurujengkeun ka dieu dina lagu-laguna atuh alhamdulillah pisan ku sumbeuri aya juru kawin nya makarangan pisan alhamdulillah pisan. Da sumbeuri teh ngabodor dan si kurang teh kurang nyalung lah di urang di dieu peket cenah kumaha bahuda cenah gitu tadi teh nya tah kitu nu alhamdulillah pisan atuh para noloman ge ieu nya masih kena arabegi tukang sulung ge seni sakola ieu nya sadayana alhamdulillah atuh di duluan bukan jantung ge eta teh anu baheula mah sok jeung Kang Darso enggal ge nya almarhum Kang Darso nu direntah ayeuna ngalatih bikin sumkuring alhamdulillah jarang atuh model kitu nya kubageurna ieu Kang jantung aduh sok saya ini kepayun orang lawan yang datang sudah sebesar hidung iya buka alhamdulillah sokah wilujeng ada muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Operator wilujeng tenang operator mangga tanya oke sokah penonton kalian karena prokula di kirungan keprok juara sok
Orang ibadah,
usaha teh pemirsa